Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Ai mana dah geus balik deui. alah, Naon sih? urang mah ulah kawas kamari ting euy Arek naon urang arek meuli tatan euy. Loba reungit sare teh dekrep. Jig bisa rek ka jero jig da geus aya ieu nu ngaladangan. Lah, Biasanya jig. Urang mah rek milihan we lah. Nyokot sorangan di dinya aya. Aya ieu nu ngagoler ieu. Rek meuli tatan. Oh, da nyanghareupan peutingnya. Biasa we Bon tuliskeun nya. Nyanghareupan peutingnya. Heeh. Leungit sok bararento kana bujur kana sagala. Kadang-kadang irung ge digegel, batur mah irung teh ku awewe urang ku leungit. Ah, kita hitungnya. Ayo. Lah, di mah wes saha dieu teh. Heeh. Cum, Ka jiga lah. tusuk pisan. maneh mah menjadi tukang warung teh teu balik pisan. Ning. Ya urang teh meuli tatannya. Heeh. Nah tuh kana ngabudah kieu. Leungit, ieu kana ngabudah. Kai tadi dapat nyokot sorangan. Hah? Pan nyokot sorangan. Nyokot sorangan, heeh nyokot sorangan urang nyokot tatan, tapi ini kalah ngabudah kieu. Teu waras. Mana sih? Mana sih? Hah? Mana dia? Di mana tadi tuh? Oh yo ragra gurutna. Mana? Yo. Tuh coba aja nage merecet kieu. Ya, sampo. Hah? Sampo. Deleng itu. Kamari nyalahan. Sampo eta mah kan. Arek Aduh, meuli waduh. sampo kalah nyokot tatan. Waduh, eta. Wah. Ya kumaha tuh ieu? Karep teh da mah didinya nyokot sorangan. Lah urang mah ieu mah geus teu waras di wae lah. Balik heula ku kocok urangnya. Heeh kalah nyalahan kieu barang beuli teh nyalahan mah. Heeh, geus pikun.